si eta. Nyoy anjing. Loba gaya si eta anjing. Betan-betan teuing. Parah motor aing. Ya, Kokor. ayeuna mah aing mun balap jeung ente aing wani. Anjing kawas heueuh. Motor aing geus digorok. Motor sia mah 1 cc-nya. 1 cc ge geuning aing tarik. Eleh. Kuno aing mah udah naonan. Nu aing ge 1000 cc ayeuna mah. 1000 cc. Oh, atuh, 1000 cc. Naon ieu betan kieu? Alungkeun, kawalungan. Ieu motor sia jeung nu aing teh sarua wae 100 cc. Di mana jorna motor kieu patut bisa 1000 cc. Motor aing mah geus di-update. Jadi 1000 cc pokona mah. Aing teu ngandel, moal aya motor ge 1000 cc. Heh, teu ngandal pisan. Yo, tempo atuh ka dieu. Mana? Tah. Nah, yo. Ketinggalan di dieu tempo. 1000 cc. Anjing. Tah, deuleu. 1000 cc. Aduh, sia. Si dia nyabak aing. Palingan leuwih hana ti batang bujur aing anjing. Goblok mojok sia. Lai, goblok. Ini. Nah, anu kitu patut. 1000 cc motor aing. Paling mojok. Motor 1000 cc teh. Paling teu nongkrong si GLF paling.